Aya hiji awewe mojang ngaranna sebut we si Ira. Si Ira awakna jangkis, buukna pendek, salewat mah pokona percis pisan jiga lalaki. Di lemburna oge manehna katelah budak tomboy, anu hobina naek motor. Dina hiji poe, si Ira rek mangkat ka gedung kape di Jakarta. Maehna geus siap-siap bari geus mawa helm, make jaket kulit anu sok biasa dipake ku lalaki. Teu lila si Ira ngaluarkeun motor anu eueuh kaca spionan sabelah. Salewat mah emang mirip lalaki ieu budak teh. Grung. Si Ira teh tuluy ngacir indit ka gedung kape. Babaraha jam lilana, akhirna si Ira tepi ka gedung kape anu dituju. Manehna turun dina motor, bari make jaket jeung helm keneh. Ngadigdig we si Ira teh leumpang asup ka gedung, bari rada katembong jangar. Di gedung kopi eta teh keur aya pamariksaan, kulantaran di Jakarta ayeuna keur usum bom anu sing jalalegur gara-gara basa tragedi anu di Tamrin tea. Satpam bari nyekel pelentungan jeung alat anu ngadeteksi bom tos siap-siap ngajaga di gang gedung kape eta. Tah, pas arek asup, si Ira dipariksaan heula ku satpam ti handap nepi ka luhur pake alat deteksi bom anu ngaranna metal detektor. Tah, pas alat eta nepi kana dadana, satpam langsung ngomong, "Nah, sia, ieu naon empuk-empuk kieu 2 siki? Buah-buah maneh moal bomnya?" Cek satpam teh. "Da puguh teu nyaho, parangsang teh lalaki." Pas rada dicabakan saeutik ku satpamna, si Ira atuh meureun jadi ngambek. Prak we. Eta helm langsung dibuka bari ngahebatkeun. Si Ira ngomong ka satpamna, bari matana molotot, "Bom, bom, tai pedut lah sia. Yeuh, teu percaya mah." "Lah geuning awewe, sugan kuring teh lalaki," cek satpamna bari cengar-cengir. "Tos, cekap neng, teu kedah dikaluarkeun. Tos terang abdi mah, tos terang." Satpam eta ruas, da sugan teh eta nu ke manehna pariksa teh lalaki sing horeng padahal mah manehanana awewe.